tah kieu ya kan pala di aku murid oyong oyong upami agan pala di aku murid wayahna pangmawakeun si cepot itu maritis datang ka dieu dah cepot ke kumaha kumaha Sumuhun pangmawakeun si cepot itu maritis ka dieu bawa karunya dah Aisyah Lila saha ieu teh mun cepot urek dibantun ku kaula alhamdulillah barokallah urang teh tepang di dieu nya nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabeuh ngapoe hajat nabeuh dewek atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalapatan ti putra gir hajat tilu ka urang dia mudah-mudahan tiasa ngahapunten atuh abdi oge bakal ngahapunten kasadayana nya urang saling hampura antara urang jeung urangnya kitu heeh dibobori ku biman capek kieu aing euy akang atuh heeh sampeurkeun tanggung jawab jadi sampeurkeun ku aing da aing tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab mau pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang cek aing ge sia mah dengekeun naon tukang nyaron tukang ngenang sinen cecalawakan itu lain sinen nyatu eureun-eureun kitu-kitu teuing mah panggilingan beas we hayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuh ning banyak si teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah keler alah nange aing udah kudu tanggung jawab segala rupa ge nya nya atuh akang mau pati-pati kieu mun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu lupa oge sing iya Raden Gatot Kaca ningali Astraji nganuju ngabedegat di satengahing marga doh maksad bade ngadodoho ieu Astraji ieu bangsat mah teh ieu akada Raden tapi kata jiga boga dosa sia dan kelempeng itu sing tanggung jawab aing mah teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba bulan sanajan boga anak jawara eta mah jago ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah nah mah jeung teu sieun ieu teh jeung teu sieun nah piranan Gatot Kaca gampang diladot ke ku aing mah labu coba babarikeun ngomong Gatot Kaca mah anu ceulina leutik sabeulah ning siedot coba pajarkeun heueuh ke nya aing ngagerem ning udah ojek kurang aja wah panuju ada petir di siang hari doh naon ka gelap naon euy gelap bina-bina anjir agan saha nu teh sieun ku aing teh lan nu teh sieun ku aing saha batur saha nu ceuli leutik sabeulah saha tah agan si edan wani sakitu naon agan tapi teh jong disiksa kan
maling layang jamu sekaligus sana saha. Jawab. Nah, kan abdi mah teu maling demi Allah, agan henteu. Ai layang jamu sekaligus sana di saha? Di abdi. Eta teh maling. Danes agan abdi mah demi Allah teu maling agan. Hai. Ade geus ya? Biasa agan. Udang sia. Udang bangsat. Aduh, anjir. Udang sia garong. Naon ieu teh agan? Naon. Kadengeun sia. Layan jamu sekali mun sadang sia. Kadengeun. Edan sia. Ngalonyeng itu. Kalakah ngalonyeng si Edan. Kurang ajar siap bangsat. Yap, yes. Bawa poin iya. Satu merah adalah pada muda angkori Allah meninggalkan Siksa. Dang sia. Dang. Ayo, bangsat. Resikona jadi bangsa teh kitu. Anjing. Dang sia. Dang. Aduh. Agan. Aduh, apa kabar Agan? Anu Alah, anjing. Kadegeun sia yang jamu sekali musala. Mau akan dipasikeun. Sila aing diweng-weng gak lieur gak pun. Ya. Dang sia. Dang. Ya, agan. Dibikeun moal. Moal teh sia agan. Sia maling. Demi Allah teu maling. Ngan nyanak teu bebeja. Eta teh maling. Aduh. Alah. Bikin moal. Moal teh ieu. Alah. Paregeun. Moal tiasa. Acan. Naon agan? Udah dibikin bos ya. Jawab. Muati Asya agan. Naon sababna? Aing disentakan kedua di lemah ya ampun. Kieu ning jadi bangsa teh deui. Nya. Naon samaksudna maling layang jamu sekali busana? Agan abdi mah agannya anteu maling. Tu maling kumaha sia? Apa sidik layang jamu sekali busana sia? Sumuhun. Abdi mah muhun layang jamu sekali busana mah aya di abdi. Ngan abdi teu maling. Eta teh maling. Lain. Bina teuing beletuk kana sira batur teh. Aya kan. Bina teuing. Aya bangsat ngalawan sia. Sing. Jumbo kelek di siaran dia. Tidak. Sebawaan sih kamu. Jadi siapa maling? Henteu kan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh siapa maling? Henteu. Naon sama jadi maling? Kayak sakedap agan. Agan teh ieu teh priyoge katerangan atawa nepi bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Ya. Cik, saya tanggung jawab. Tanggung jawab cepot pada. Jawab.
Hai mangga kan. Naon make disebut sia teu maling? Abdi mah Jeung naon maksudna sia nyokot layang jamu sekali busana? sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu ka pamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Nah, Nah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan negara mana? negara Amarta. Negara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi negara. Leres. Dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi negara. Kalebet Rakyat, rakyat. rakyat lolobana. Jai mangga. Sapuk eusi nagara teh rakyat. Iya. Tadi disebatkeun ilayang jamu sekali musada teh nu Negara. negara. Berarti Eta cek sia. berarti nu rakyat. Maksud sia. Tadi saur agan ieu nagara teh eusina teh rakyat. Iya. Ieu layang jamu sekali musada teh nu Negara. eusina nagara. Rakyat. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Tinggi. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara Amarta, ayeuna nyokot layang jamu sekali musada. Di mana malingna eta teh nu abdi? Si Edan. Teu kedah dikeprok kalian Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka. Rokok naon? Aya we. Eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mama nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsat henteu. Henteu. Da Sia. tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsat abdi? Sok. Jawab atuh lingah huleng. Aisyah rek dikumaha eta layang jamu sekali musada. Rek dijual. Ampun paralun agan sanajan abdi sangsara, sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok, tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nya. Sia mah. Maksud teh moal dipikeun. Sanajan lapar gagan abdi mah moal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara Amarta. Aisyah maksudna naon? Abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon? Edan sia. Coba. Edan sia. Jadi sia yang nyaho eusina layang jamu sekali musada. Sumuhun pamali sia. Pamali naon deui agan? Camplak sia. Ya. Lanceuk aing Yudhistira aing. Ade aing si Jenet. Nakula jeung Sadewa kabeh wan-wanieun. Muka layang jamu sekali musada. Ade sia. Hor kita wan-wanieun. Eueuh. Atuh na lain cicing meupung aya wanieun tenang atuh. Eta si eta. Kadegeun sia. Moal tiasa Kang. Kadegeun. Moal tiasa. Etaeun karunya ka si goblok teh. Etaeun pikageun. Aya. Rek dibikeun semua. Moal tiasa kan. Amun teu dibikeun dibebet-bebet sia dipun puntang pun penting.
Mangga kumaha agan. Iya. Woi. Rasa mana pada layuan Renang ludang hantarira Remak geratu. Urang sia. Ripuh pasti. Karasa cakap. Cangkeng ngadrek-dek. Urang sia. Urang. Sing nurut atuh. Ya, kita hudang-hudang. Edan sia. Eta Si cepot dipuntang banting ora cecil boncel. Ya, Kang, cecel boncel namun. nanti apal Kang? Untuk, Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. amit-amit atuh. Nyeri. Heeh. Kebayang egang lembang nanti ini. Awit. Heeh. Malaysia. Ular ka dia. Naon? Ka dia sia. Wait. Deleng sia. Lan, Deleng. jang, Kang, ai deleng naon? teu apal deui wae Kang. Henteu. Delang teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. Tanya sia. Lan, Tanya. Dek jotos dening kukupan calaga. jang, Kang, ai jotos naon? jotos deh anu hejo na ceuli. Dek jotos dening kukupan calaga. Oh iya. Modar. Teu acan. Iya. Kuat bener. Dek banting dening gelang cantra kilana. Ieu gelang ditengahkeun kana batu rugrug kana sagara saat. Mangga wiep. Iya. Iya. Wah, remak. Udang. Monar. Teu acan. Si Edan. Goblok ilmu naon sia. Bobot-bobot hirup kene. Pancanaka teu mati. Gelang teu mati. Tot. Bagian sia tot. Juragan Bima amak mun ka aing. Kumaha tah? Tah aing dibawa. Digi. Bobot-bobot aing. Cepet. Modal. Teu acan. Iya woi. Naon yoi teh? Bima mah pan gitu, kagetna teh. Iya woi. Oh, kaget mun yo. Dek jotos dening kuku pancanaka. Cos. Cos. Modal. Teu acan. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang tadi gadekeun teu payu. Oh, ada Dijual komo. Iya, cubet. Modal. Modal. Teu acan. Yoi. Kaget. Amak beren minta tolong ka anakna. kumaha tah? Tot. Oh, Tot. Duh, minta tolong kumaha Kang? Heh? Minta tolongna kumaha tah? Ka anakna. Kumaha cenah? Tot. Aduh, Tot. kan antep. Tot. Dah. Tot. Dituluikeun tuh. Tot. Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agam nyur-nyuran bieur teh. Tanda yang seuri aing amak ka sia. Maksana Amak aing ka sia. Kadekeun salaek jamu sekali musala. moal tiasa agan. Nyaho ka aing. Lan Nyaho. henteu
Aing Lurah Tamtama Negara Amarta. Abdi Lurah Deta Sindang Panji. Tapi kamu eleh kieu sia. Daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. Jadi sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut? Berarti sia ngajak kelut ka aing. Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. Lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia. Agan teh keamanan, manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh? Ari agan Cik salawan aing. nah agan moal isin gitu geuleuh jeung abdi. Era naon aing? Kudu jeung sia. Ieu teh nu nongton teh seueur agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. Tuh mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Cik aya nyaho lawan si aing. Lan lawan. Ya kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. Setan sibut besti ka aing. Sok mangga gan. Bade nyerang atau napi diserang? Serang aing. Sae mangga. Siap kan? Sok. Awas gan. Iya. Awas gan. Edan sia. Ndur waseun. Ngagebeg aing sia. Sok yang nyaho lah. Woi sap. Woya. What? Iya. What? Kitu patut ilmu teh. Tiis gitu. Anjir. Edan juragan anom boy. Huap. Ngusak tuh sekali ge. Anjir. Woi sap. Iya. What? Iya. Cik. Huap. What? Woi sap. What? What? Ya. Huap. Wah. Karbak. Dan sia. Gaper tuh. Anjir. What? Woi sap. What? Ya. Cik. Ripuh mayep. Hup. Dan sia. Cik. Kadengan sia. Urang. Ripuh pasti tuh. Ya. Itu jadi bangsa teta. Dan sia. Dan. Yeay. Kalawan gen. Tapi kata payah-payah sia. Abdi mah gampang paeh hirup deui. Carana Dicoo we hirup. what? Wait. Iya. Panca Praja. Ku eta matih nama tuh. Dang sia.
Di kumaha tot Pancabraja leres dangsia Langsung Dan. tak berdaya. di sana Punya anak sepit teh nganapna mereka. udang sia udang Ya titah hudang-hudang Buset. edan sia tak agan nu neme mah tengeulan kakara rada peureus teh mah nya nya luar biasa dengan anom loh pakai kendong macan teh ini teh tah Nya raketak udah dijewang gitu. ya buk aing di dieu teh sirah aing tah di bawah teh tah raketak di dieu dikepret teh Pancabraja deuk dus datang Juragan Bima gidig me Coba. di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia sia deui dijawab wae atuh manawi teh salira ongkos sabta pangrungu Banyak nu ngosom gitu. tujuh mepeg gitu ya edan sia goblok ilmu naon sia teu dua ilmu naon agan abi mah estuning bolostro daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah Jik sia lamun bener-bener anya lalaki langit alangan jagat hayang nyaho sia gelut teu bener jeung aing katrukeun pangarti sia jadi begini guys aku akan mereview guys abdi mah teu gaduh naon-naon agan jik sia nyaho katrukeun pangarti sia kai tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi jik kai nyaho sakieu teh agan abdi magan sasangat-sangat na leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut maksud sia sakieu teh abdi mah naon leuleus agan wis jelema gede labuh nepi ngancul aing heeh edan sia aing leuleus bot dikumahakeun bapak aing sia dikumahakeun leuleus agan sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok mangga luar biasa maneh bot dan luar biasa luar negeri abdi luar biasa naon maksudna atuh sia teh abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papae wungkul dipake papae wungkul dipake mitos wungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona Pancadharma dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea tapi nah aku agan teu dipake komo anu kahiji mah emut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah demi Allah setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah tapi mana buktina yeuna agan nya ka rakyat teh Coba.
realisasi namanya ka rakyat teh geningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana nah aku akan beti halang-halang padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat anjeun dijadikeun teh ku rakyat anjeun digaji ku rakyat anjeun dipilih ku rakyat tapi nah hasya ka rakyat mempohokeun teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia dina mangsa kampanye majikan nu heueuh deukeut jeung rakyat dina mangsa kampanye majikan nu heueuh bager ka rakyat daek ulin ka kampung-kampung daek ulin ka mana-mana nepungan rakyat tapi geus ngajedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat cing inget ya pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah jadi na pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita bukti na ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahandap hampir abut-abutan cakan-cakan jika nutupan ceuleuh we anjeun bima jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tapi kata langsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahanap teu leuceuk dan nurutan sia loba dipanat ku sia bantuan teh teu nepi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh cik atau kusia teh salaku pamimpin turun ke handap RT ketempuhan goblok palire ka itu ka handap tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarantem RT ketempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data padahal urusan bencana lain urusan administrasi urusan bencana lain urusan KTP urusan bencana lain urusan kartu keluarga tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere usia eta sok buktikeun deui nya ka rakyat teh pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul nya ulah bari dipang-pangkeun we wungkul dina etalase bareng dipigawe henteu sok pikir bagan rumasa aing bot dan rumasa aing rumaos rumasa ya rumah saunaman tak itu kan dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan saha dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya nu disebut pengsiunan rakyat pikir ku agan gitu ngedaulat abi teh kan kieu teh ngadaulat ka agan hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul rumasa aing bot dan rumasa rumaos tinggi cageurkeun aing bot dan cageurkeun aing balai damang agan hayang penta kanu kaguan agan penta kanu kaguan cager penta kanu kaguan gering jeung cager saha eta pangeran agan saha pangeran aing Allah kakasihna jeungeunana Allah sok frekuensina lempengkeun poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kagungan pangeran nyerek deleg la ilaha illallah daya di pangeran salian ti Allah ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana wes tersangka si cepot luar biasa pot ampura aing pot
geus ngamomorekeun maneh hampura aing tuluykeun perjuangan siapot. Tuluykeun aing rek mantong. Jor. Jelema mah kumaha nu ngomong. Tara sok agan balikan deui. Aing rek balik. Jig. Arek rek ngulang. Mangga. Aing rek mantong. Jor. Luar biasa. Hebat. Hebat. Aing rek balik. Mangga. Nomor celana sabaraina. Tara make celana Halus. Aya kitu Cagerkeun anak aing ku sia. hiji tah. Hiji ge lumayan euy pamimpin mang ngawakilan sararea leu. Nya. Beres. Saya Tah, anjeun Gatot Kaca. Ngomong lagi nyampe sare saya naon. Cagerkeun aing pot. Gan agan teh salaku lurah tamtama Nagara Amarta, salaku panglima angkatan tinggi Nagara Amarta. Keamanan dicekana ku agan gan. Ulah nyolok mata bun celik sababana hukum teh dijual belikeun. Ulah nutupan ceuli agan. Ulah nutupan mata agan. Hukum geus dijual belikeun agan dina waktos ayeuna. Hukum teh seukeut ka handap agan. Cik angkat harkat derajat angkat kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan. Supaya ngadeg saclekna nila saplasna. Teu ungut kalinuan tegedag keanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan. Ulah kasogok ku duit agan. Didenge-denge di negara urang teu angeus-angeus, rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong. Masa aing bot Dan rumasa. sok agan. Hukum lain pribadi, pribadi lain hukum. Geura tanyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan. Jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana. Geura jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu nagara. Pemangku kebijakan, pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan. Angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan. Rumasa aing bot. Rumaos Rumasa. Cagerkeun aing. ulan Cagerkeun. penta kanu kagungan cager agan jeung abdi. Saha pangeran agan? Allah. Sok. Ya Allah, kaulah hayang cager. Oh, goda lo teh budeg. Kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener. Asa lempeng teu kudu ngagorowok. Asa lempeng we, lain teh meunang ngagorowok. Menang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng. Frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran. Sok. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana. Wait. Wah. Iyalah. Percaya. Maha Guru. Percaya ka, Naon eta teh? percaya ka Habib mah. Luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga. Mama Astrajingga, aku kaulah jadi murid salira mama. Tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga. Sae mangga. Tapi padepokan mama di mana? Mama teh di Cakrabuana kasih. Iya, iyalah. Ilmu mama naon? Jagat rasa jagat rasa.
Iya penipu teuing ya. Dah gitu agan, kade agan. Sakali deui mi HP rakyat, agan mi HP rakyat. Syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat teh mi HP-keun diri rakyat teh kasaha kasalira anu dipercaya ku abdi. Ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan. Sebab ieu negara disebut republik, aire hartina kembali. Publik hartina ka umum, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan. Rumasa maha guru rumasa. Menyebut guru era Disebut naon? buya. Buya naon? Buyatak. Tah kieu ya gan. Pala di aku murid. Poyo. Hah? Poyo. Upami agan pala di aku murid, wayahna pangmawakeun si Cepot titu Maritis datang ka dieu. Dah. Cepot. Ke kumaha kumaha? Sumuhun pangmawakeun si Cepot titu Maritis ka dieu bawa karunya. Dah. Ai salira saha ieu teh? Mun Cepot, Urek dibantun ku kaula. Cepot. Waduh. Ieu teh kumaha ieu teh salira teh? Besti bingung ya. Besti mangagugu we ka abdi. Kumaha ieu teh guru teh? Pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we. Lamun agan ka Tumaritis, Iya. aya si Cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si Dawala bawa ka dieu. Ieu teh kumaha mah guru teh? Init. Bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara Amarta bawa si Cepot ka dieu. Hayo. Ieu teh lieur. Montong lieur. Anda lieur? Nyeri sirah, Nyeri. nyeri tongong, Nyeri. nyeri tak-tak, Nyeri. nyeri puteu, Nyeri. nyeri awak. Ya. Nah, isi melupakan nyeri. Minumlah. Apa? Budrek. Nya bodoh, nya torek. Ieu teh leres ieu teh. Sok agan pokoknya lamun agan di ditu aya si Cepot bawa ka dieu. Barius. Mangga. Labuh. Ai akang kalau diheureuyan atuh. Oh, kok nitah akang. Ieu teh kumaha? Cing sopan sia teh belesat we. Menewa kasopanan kok ngaku guru. Upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin gelebug. Leuwih teh helikopter agan teh. Saya mangga. Pale dieu. Sok bari itu setik. Di dieu. Sok. Ngapung tuh lalaunan. Sok ini. Ente sok itu. Saya mah. Sok. Muter saya dia. Hey. Luar biasa. Oh, ya gitu. Percaya kaulah. Cakra Buana. Taruhnya tuh deh. Maha Kang. Kemarin dewek si Cepot kapitna. Nya eta. Rada hareudang aing betongoh aya naon euy. Kade akang. Wah. Aya karaman belah tongoh dia. Andai kayaknya.